Bener-bener iya ka aing si Ustad geus wani ngalunya, geus wani ngahina, geus wani ngimaman. Naon eta maksudna jelema? Apan aing teh geus genep kali mau ngahaji teh. Nah, make jeung daek ngimaman, wani-wani solongkrong ka hareup ngimaman. Haji, Apan aing ya Haji, jelema anu di dieu teh Haji, tokoh agama jeung tokoh masyarakat teh aduh, ka teh kunaon nya? lah geus Haji, montong nanya aing Ustad, montong nanya aing sia. Haji, Wios Pak Ustad, tong diudag lah. hari lepat abi kunaon atuh Kangnya? Eta Pak Haji sada kupingan teh sada kulutuk ka abi kunaon atuh? Oh gitu. Eta ieu teh nanti ngimamanana di dieu kudu ku Haji Mayung wae puguh oge. Oh, mun bener babacaana. Ah, kumaha we atuh kitu mah nya? Banu ku Haji Mayung wae di dieu mah kuduna teh unggal ieu oge. Hari abi atuh kumaha nasibna we ayeuna terus kitu mah. Abi di dieu teh piwarangan di pusat kedah di dieu. Ulah ngimaman mun. Puguh di dieu teh Pak Ustad. Ngaran Haji Mayung teh. Lamun dicaritakeun loba we pi omongeunna teh lah. Omongin naon atuh? Samemeh buka oge. Nges nyebutkeun teh buka aya we. Pokona mah geur atur masyarakat di dieu teh jadi buka da kekeleubeungan dina speaker. Oh, kumaha bener rame atuh masyarakatnya. Matak oge kitu. Yo, Pak Ustad. Pak Haji Mayung kalau bapi omongin, Yo, batur mah adan subuh, iya mah kalah insaf, kalau gitu. Allah, la ilaha illallah. Kumaha atuh ari pami kitu mah meureunannya. Tah kitu Pak Ustad, ngaran Haji Mayung teh, loba pi omonganna teh, sagala oge hayang ku sorangan. Keun atuh, wios lah. Ayeuna mah ku abi wios didongkapan ka bumina. Oh, kedah gitu. seriusnya. Mohon. Isin ku batur. Ayo atuh. Eueuh penghargaan. Geus ku aing mah Haji, dihareureunkeun ku aing. Haji, Rek naon atuh? ka digeurah punten. Sopan situ make tajud situ boga akhlak. Haji. Sok buru, asup ka imah. Buru. Ustad, tutup pantona. Sia bangkar warah ngaran ka orang terhormat ka Haji Mayung. Pingkeun deui Ustad. Ulah sok wani-wani ngimaman. Apa ieu ieu? Ieu teh orang terhormat geus gendep elit anu ngahajina oge. Make kopiah haji. Ieu teh ratusan juta ieu. Wajar. Lamun ieu jadi imam taraweh, jadi imam salat. Emang kudu ku ieu, arek kumaha? Sok ayeuna Ustad. Geura minta dihampura ka orang terhormat ka Haji Mayung anu geus gendep ari ngahajina. Mengpeung Haji Mayung kene soleh, mengpeung kene sadar kene ayeuna masih kene aya jadwal ngahampura. Sok buru. Hah? Oh si jangkar kehe Ustad ka mana balik ieu teh si jangkar kehe teh. Kok biar teh asup sia teh. Ustad. La ilaha illallah. Beh namanya aing keur kukulutuk we. Wah si Ustad na teh. Ku aing. Ya kunaon atuh Pak Haji teh orang kalebet, kalau orang tutupan panto. Kapan teh tutupan panto ngarah teh kadeng ku tatana. Geus sopan situ Mun kan make pabike ditutupan Pak Haji. Sok buru asup. Kade. Sok geura minta dihampura buru. Sopan teu make tajwid. Waalaikumsalam. Nah, ieu teh deui. Asa tak ieu teh. Pasti ieu teh kroni nasi Ustad ieu. Pasti ieu teh. Pasti Pak Haji. Pak Haji. Naon? Sok. Ek sujud, ek minta dihampura naon? Sok buru. Punten atuh abi teh nya Pak Haji. Da teh acan terang. Mana wite teh ya Pak Haji di pengkereun teh tadi teh. Ustad tah ulah sampai ka kitu. Urang dia mah geus apaleun nu ngaranna Haji Mayung, kuduna Ustad geus apal. Oh iya Haji Mayung. Gua kira mun kudu eta teh geus apal, urang dia mah apaleun Ustad, ameuna harumna anu geus genep ka mu haji kan beda atuh dina lengkahna oge. Tek. Gitu ari orang terhormat mah. Nuhun atuh Pak Haji, hapunten da abi teh terang Pak Haji. Nah, ayeuna kieu. Ustad, ieu dengekeun. Mulai ti detik ieu kahiji tah ieu teh pangaruh ieu tah baju jeung sorban engke pingkeun deui oman ieu catet ku Ustad kahiji pakaian ganti ulah make baju kieu ulah make sorban mun ka masjid sabab lamun Ustad masih make nu kieu make gamis nu kieu kahiji Ustad pisan kailmuan Ustad karek apalna gen kitab koneng nu ungu nu pink anu bodas anu hejo naon
ieu kitab mah. Percanten Pak Haji. Kudu percaya sabab lamun teu percaya ge dipaksa kudu percaya. Hiji eta ye. Jadi ingat pakaian ulah kudu make gamis nu kaditu sorban. Biasa we salat mah biasa. Ulah siga anu hayang kapake, ulah anu hayang kapuji ku masyarakat. Da anger ieu anu berhak ngimaman di dieu mah. Nanaonan eta teh Pak kigituan. Haji sanes kitu abi mah nganggo jubah mah kudu sakadar eta we resep kitu Pak Haji. Pasunatan sugan we nabi husun netepan Pak Haji. Lain Ustad mah ukur hayang kapake ku masyarakat, hayang diaku jadi ustad ku masyarakat. Padahal mah ilmu nama eueuh. Kitabna oge ukur karek hiji nu apalna oge. Geus catet entong loba protes, entong loba komplain, entong dimulai detik ayeuna baju ganti. Kaos biasa make topi langke balikeun mun salat dikitukeun. Uluh. Tah ulah komo make sorban kar itu. Ulah teman. Bisa ngalaksanakeun gitu. Cicing di lemur ieu. Lamun henteu bisa ngajalankeun sakumaha parentah Haji Mayung, maaf dengan segala hormat kaluar ti kampung ieu. Kaluar. Nah sababna ya kaganggu akidah ieu. Kaganggu atuh. Pak Haji atuh teras abi kudah kumaha ayeuna. Yeuh lamun percaya Ustad hate Haji Mayung teh gegeberan ayeuna. Gegeberan sanggeus aya Ustad mah make baju kieu. Nuhun. Lamun ayeuna Ustad masih keneh henteu bisa ngarobah sikap jeung diri. Moal tenang Haji Mayung. Moal tenang lamun kieu carana mah. Geus pokona mah catat ku sia tah kumaranane tah nu manariskin dengekeun heula yeuh anu sok menta sodaqoh ka Haji Mayung, anu sok ngadagoan infak ti Haji Mayung, anu sok ngadagoan zakat ti Haji Mayung, catat kumaranane. Sakali deui mararane nitah ngimaman ka dieu ka ustad ieu. Dikitu tah. Untung aya ge eueuh jadwal nurat, lamun aya ku Haji dikitu tah. Catat kumaranane. Nya, lamun maneh masih keneh kongkolingkong, maaf dengan segala hormat, sodaqoh, infak, jariah, zakat, leungit ti Haji Mayung. Catat. Juk, mah juk, araratur geura balik. Lihat. Sok catatkeun. Bejakeun ka masal, catat. Kade ieu ulah dipake deui ka masjid. Ulah, kaos. Ngarah eueuh anu nitah deui. Jubur Teu inget Pak Haji. teu tenang. Jadi abdi teh moal dihapunten we teh Pak Haji nya. Dihampura. Ukur sebatas ieu ngan hari hate man teu satungtung ustadna encan insaf. Jubur kan itu balik. Lagi Pak urang. Balik kan itu. Yo imam atuh Pak Haji nya. Juk. Son. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aing sia. Masih make baju kitu deui tah eta gara-gara nama sopan make jubah jadi dititah ngimaman. Ayeuna mah moal sia. Aing kok teu tenang hirup teh. Si Ustad sanggeus make jubah wae kitu mah aduh. Ieu panyakit ieu si Ustad. Nah gara-gara ya jeung Haji Mayung ieu. Ieu kudu dibereskeun ieu. Kemana nya indung barudak teh ieu teh. Aduh, pun aing teh buka pamajikan eta.